Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 65. Anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyata ieu pamirsa tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta gelut teu jadi. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu mah pangalaman guru kuring baheula nu bisa jadi ayeuna mah geus pangsiun. Maklum zaman kolonial harita teh barudak HIS nyaritana teh kudu ku basa Walanda bae. Da sirikna henteu dibui atuh anu wani-wani nyarita ku basa sorangan teh. Kacaritakeun dina hiji poe aya murid nu pasea. Anu pasea teh apan geus teu inget kana koma jeung peun ari nyarita teh. Sabeletokna jeung sangeunahna bae. Najan rek dianggeuskeun oge caritaan teh teu bisa da kaburu ditempas ku musuhna. Teu cara dina sandiwara atawa wayang anu dicarekan teh jiga anu ngadengekeun heula antarena keur tuluy nempas. Harita masih dik pasea pisan, pasea nyaan lain dongeng. Barang geus nepi kana rarantengna urat beheung, geus sagapruk-gaprukeun rek gelut, nu saurang nyorongot ka musuhna minangka rek ngahangkeutkeun rek gelut teh. Pokna Deng Jack dat ik bang beng, maksudna mah Deng Jack dat ik bang ben anu pisun daweunana kira-kira kieu. Na disangka aing sieun ku sia, rupana bahe bawaning kurusuh eta ben teh kabawakeun ku bang nepi kajadi beng. Kacaritakeun musuhna teh barang ngadenge nu nyarita salapok kei bae seuri teu kuateun meureun. Ditambah kudu ngarogrog milu nyeungsirikeun deui atuh nu nyorongot bieu teh rungah ringeuh kawasna bae manehna oge ngartieun yen anu seuri teh nyeungsirikeun manehna tapi piraku nyarita kudu dibalikan deui onaman kawas nu diajar bae antukna manehna oge milu seuri atuh nu rek garelu teh kapaksa batal da duanana geus seuri. Tamat cenah pamirsa Mang Saleh Cimalaka Sumedang. Judul anu kadua nyaeta Pedah Cameuh. Kajadian dina tahun-tahun munggaran bala tentara Jepang nyekal kakawasaan di urang. Harita kuring keur matuh di Sukabumi boga babaturan ngaranna Sura. Kuring sok nyebut teh Pasura bae dumeh umurna saluhureun. Ari rupana mah Pasura teh biasa bae ngan rada aya istimewana nyaeta cameuh. Ari nu cameuh ngaran ge cameuh gadona teh rada nonjol ka hareup malah lamun balem teh bibir handapna jiga ngokop kana bibir luhur. Sakali mangsa kuring jeung batur salembur nampa parentah ti Kibodan jeung ti Kumico yen kudu diajar baris. Dalah dikumaha nya nurut bae da sieun ku Kang Penjol teh. Caritana kuring jeung batur-batur kaasup Pasura teh geus ngaderes baris di buruan balai desa kira-kira wanci asar. Kuring nangtung di jajaran panghareupna sajajar jeung Pasura ngan kahalangan kuduaan katuhun kuring. Teu lila kadenge Kibodan teh mere komando. Jaskin cenah. Mun ayeuna mah siap teh. Kuring sararea nangtung ajeg sakumaha mistina. Keur kitu karere ti kaanggangan Sang Sidokan alias bangsa Jepang rurusuhan nyamperkeun barisan kuring. Kuring pohara reuasna. Barang nepi ka lebah Pasura teu antap porah deui ngan gelepok-gelepok bae nampiringan Pasura bari ngomong, "Bagelo, kamu namakah? Kamu murut-murut tidak kabanguskah? Rari rekas bagero." Mun disundakeun mah kieu meureun, "Goblog, saha ngaran sia ha? Jeung na sia ngabagegan bae? Hayo lumpat sia goblog." Karunya we ku Pasura pedah cameuh disangka ngabagegan. Tamat cenah pamirsa. A Sukardi Jalan Udin 222
/41 Cikaso Bandung. Judul anu saterasna kumaha imam. Ieu pengalaman teh dina zaman riweuh sieun ku gorombolan. Harita di masjid geus karumpul nu rek sarolat Isya. Barang imam geus datang gancang bae qomat sarta terus sarerean narangtung. Dina waktu rakaat kahiji kadenge hawar-hawar sora anjing jeung sora kohkol. Biasana ari rageg sora anjing, komo mun dibarengan ku sora kohkol mah tanda yen aya gorombolan nu rek ngajorag ka kampung. Beuki lila beuki rame bae sora anjing teh, mantingna beuki deukeut. Kuring tangtu nu sajian oge geus teu bae yen tangtu bakal aya gorombolan. Harita mane asa geus dor bae aya nu ngabedil ti tukangeun. Mangkaning salat 2 rakaat deui. Tapi dalah dikumaha, piraku deui ari kudu ebat salat mah. Ari imam kabeh ge urang dinya mah geus nyarahun pohara boranganana. Kacipta ku kuring ge bisa kumaheun teuing kokompodanana imam harita. Tapi bongan kerja di imam terus bae ari ngaimaman mah. Sajeroning kitu geus ngikar-ngikar engke di mana nya aya gorombolan kuring rek ngajeleng kana jandela. Batal salat mah kumaha engke bae. Dina rakaat katilu sujud kahiji kadenge aya jelema anu lumpat di pipir moal salah tangtu nu rek nyumput. Nah atuh barang cengkat imam teh eueuh tapak-tapakna acan. Tayoh namah nu lumpat di pipir teh sang imam. Sanggeus ruku terus sujud bari sakalian nobros bilik becir bae lumpat. Ari makmum nya kumaha imam bae, imam ngabecir atuh makmum oge ti paparetot. Tamat cenah pamirsa. R.E. Herman Mustofa, SMA Negeri Cianjur. Judul anu saterasna Dicap Padi Sentra. Unggal poe Senen minggu kahiji dina saban bulan sok diayakeun ngelat bandera ku sakumna siswa nu aya di kota Subang. Ari tempatna di hareupeun Gedung Nasional ngan siswa KGA anu tara teh. KGA teh pondokna tina kursus guru agama anu para siswana guru-guru kaluaran SGB nu geus darinas. Ari lantaranana KGA mah sakolana sore. Tapi dina hiji poe Senen kulantaran KGA sakolana geus digilirkeun ka isuk-isuk, katambah pedah aya peristiwa penting nyaeta turuna bandera Walanda di Irian Barat. Cenah kuring sapara kanca oge alias siswa KGA kudu milu upacara ngelat bandera. Ari siswa KGA teh maklum geus karolot boh papakeanana boh tindak tandukna geus beda alam. Jadi beda pisan jeung para siswa sakola-sakola sejen teh. Barang datang ka lapang teu wudu serem lantaran barisna disajajarkeun jeung barisan SLA. Rarasaan teh asa budak deui. Tapi nah atuh ari celengkeung teh aya budak sakola nu barisna digigireun pisan. Nyarita pokna geuning padi sentra oge milu barisnya ayeuna mah. Nyucutna teh ku babaturanna dihaminan deui. Jadi kabeh nyangka yen barisan kuring teh barisan padi sentra. Kuring sabatur-batur teu kuat hayang seuri. Tapi harita kuring teu kapalang gelo selenteng ka hareupeun barisan tuluy ngomando. Barisan padi sentra bersiap. Kabeh arajeg pok deui kuring ngomando. Istirahat. Sanggeus istirahat ger babaturan sadeuri. Tamat cenah ieu pamirsa. O Wikanda Warman, Jalan Haji Sidik 120 genap, Subang. Judul anu saterasna Bujang Pinter. Aya hiji jelema ngaranna Mad Hasim. Mad Hasim teh kaasup jelema jegur di kampungna. Ari beungharna meunang munjung alias muja ti Gunung Koromong bawahan Cirebon. Sataun sakali satungtung Mad Hasim hirup keneh. Manehna kudu ngawadalkeun hiji nyawa jelema. Mad Hasim boga hiji anak lalaki katut hiji bujang lalaki. Tatangga-tatangga Mad Hasim pada ngelingan ka eta bujang supaya ati-ati nggoning digawe di Mad Hasim. Sabab Mad Hasim sok ngawadalkeun, tapi bujang teh teu galider. Dina hiji peuting kira-kira pukul 8, bujang teh asup ka kamar rek sare. Manehna dibere simbut belang ku dununganana.
Gesteg bae yen manehna rek diwadalkeun. Gawat bae simbutna ditukurkeun kana simbut anak Mada Hasim anu kabeneran geus sare. Si bujang teh teu sare ngadedempes bae bari disimbut ku simbut bodas anu menang nukurkeun ti anak Mada Hasim teh. Kira-kira tabuh 12 peuting keur memejehna simpe gero ti kajauhan keneh aya nu ngagorowan. Mada Hasim, Mada Hasim, anu mana kor aing. Si bujang teh nyingkapkeun simbut saeutik. Breh katara rupana eta anu gegorowan teh. Rupana leuwih ti barongsai. Jeung bari raga grigig deui. Sukuna teu napakana taneuh. Lamun dina wayang mah gedeng pormoni meureun. Mada Hasim teu boga sangka yen simbut anakna geus ditukeran atanapi ditukeurkeun ku bujangna. Gero bae Mada Hasim teh ngagero. Anu disimbut belang kaula nun, cenah. Isukna anakna diguyahkeun geus jadi mayit. Si bujang diomongan yen ulah geruh ka tatanggana. Bujangna janji moal geruh asal dimodalan keur dagang. Kudu nunganana manehna dimodalan sarta maju. Dongeng ieu kajadian saenyana di hiji kampung, tapi ngaranna eta kampung moal disebutkeun. Turunan-turunan Mada Hasim nepi ka ayeuna harirup keneh. Tamat cenah pamiarsa. Wahda Bandung. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.